Susun cerita masa depan, bisikan rayuan merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Sayang, masa sih, Sa? berlabuh di tujuan yang sama, peluk tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kahadirin sadayana, puji sareng syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana. Leres pisan, dinten ieu urang sami-sami ngahadirkeun acara anu mulia pernikahan ti putra putri Bapak Ibu Fadi Melva sareng putra putri Ibu Bapak Dwiki Azhar. Satecan mamimiten acara, hayu urang sami-sami ngadua ka Gusti Nu Maha Suci, mugia sadaya acara tiasa lumangsung kalayan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kahiji dina naraga pernikahan ieu nyaeta mapak panganten. Mangga kasadayana urang sami-sami nyaksikeun datangna panganten pria. Sumageus sareng syukur saperti naon anu kalaseun ku panganten sareng keluarga dina waktos ieu. Hadirin sadayana, panganten dipihormat dipersilahkan kanggo leubeut. Amit ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci, nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya eusi, nu disembah tina asma ya Allah Pangeran abdi. Pun sampun wahabunten menawi tatamu saha rumaos uwa leledak sakedap antosan heula uwa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara sakumna balarea. Pun sampun wahabunten tuh atra ngalut ngalapring gending geraramekeun brarmiang gerapapagkeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun.
ngejengkak kilengser cengkak sabab rewas menang tugas mangrupi utusan ratu mapaksang raja nu datang samemeh walengser miang mereskeun heula raksukan samping poleng dipagehan totopongna rada condong kumis baplang diusapan matak pantes jeung kawesna saatos uak mah pantes kakara walengser miang. Langkung di payung, urang bakal ngamitian acara inti, nyaeta bubuka acara menuju ijab kabul. Mangga urang sami-sami khusyuk. Leres pisan, ieu bagian anu penting, tempat di mana janji suci bakal diiklarkan. Hayu urang sami-sami khusyuk. Hayu urang buka ieu acara kumaos basmalah sasarengan. Langkung di payung, urang bakal ngadangukeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an lan sari tilawah anu bakal dibacakeun ku Aji sareng Fabiola.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka anu parantos ngalanturkeun ayat-ayat suci. Mugia jadi rahmat kanggo urang sadayana. Sataresna urang bakal ngadengekeun khotbah nikah anu bakal dibawakeun ku Daris Abian Nafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, isuk-isuk iya pinuh ku bagdaan. Hayu urang mimiti ngahaturkeun nuhun ka ayana Allah Subhanahu wa taala pikeun berkah sareng hidayahna. Supados urang tiasa ngahadiran pernikahan saderek Fauzi sareng Rosi. Mudah-mudahan penganten pameget dipasihan kabegjaan sareng katentreman di rumah tanggana. Amin amin ya robbal alamin. Punten dicatet, boh penganten sareng penganten lalaki anu bagja. Agama urang Islam geus nyadiakeun pituduh bina ngabina kabagjaan hirup nikah. Ieu luyu jeung kecap Allah Subhanahu wa taala dina surah An-Nisa ayat 19. Yang artina naha anjeun anu yakin eta henteu sah pikeun anjeun ngawariskeun awewe nu ku kakuatan sareng henteu ngaganggu aranjana. Kusabab aranjana hoyong nyandak deui sababaraha naon anu anjeun pasihan ka aranjeunna. Kecuali aranjeunna ngalakukeun padamalan anu nyata. Jeung gaul jeung aranjeunna teras upami anjeun henteu resep ka aranjeunna. Teras sabar panginten anjeun henteu resep karna hiji hal sanaos Allah parantos ngajantenkeun eta saya. Semah diondang senang Allah Subhanahu wa taala deui nyebutkeun dina surah Al-Baqarah ayat 228 nu berbunyi awewe anu cerai henteu nahan diri 3 kali Quran maranehna moal nyumputkeun naon anu diciptakeun ku Allah dina rahimna upami aranjeunna percanten ka Allah sareng akhirat. Jeung salakina boga hak pikeun nyebut dina salila periode nungguan lamun maranehna salaki hayang Islam. Jeung awewe boga hak anu saimbang jeung kawajiban maranehna dina cara makruf. Sanajan kitu salaki boga hiji tingkat kaunggulan leuwih pamajikan maranehna. Jeung Allah anu Maha Kuasa bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Arti 2 ayat di luhur geus mere parentah pikeun salaki kalakuana alus dina sagala widang urusan rumah tangga. Memang jalma anu percaya sareng gaduh iman anu sampurna nyaeta jalma anu ngagaduheun karakter anu pangsaena.
Kecap-kecap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam negaskeun ieu jalma anu percaya anu ngagaduhan iman anu paling sempurna ngagaduhan karakter anu pangsaena sareng anu dipilih di antara anjeun nyaeta anu ngalakukeun anu hade ka pamajikana. Malahan dina hadis sejen dicaritakeun ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ku Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Enya Rasulullah, naon hak pamajikan urang ka urang? Anjeunna ngajawab nu hartina. Anjeun kedah tuang anjeunna malika tuang. Anjeun kedah ngagem anjeunna nalika anjeun ngagem. Ulah pencet anjeunna dina rarai. Ulah nganyenyeri anjeunna sareng henteu ngarobih ranjang kecuali di bumi anu sami. Hadis riwayat Abu Dawud. Panonton jeung panganten bagja jeung panganten laki-laki eta khutbah urang. Kurang leuwih urang minta hampura pisan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanu dipihormat kula warga gede ti pihak pangenten awewe. Urang sumping ayeuna kuniat hade. Menta idin sareng restu. Kami ti pihak kula warga panganten lalaki. Sumping mawahiji putra anu tos lami urang bimbing. Dididik kalayan asis sareng kahadean. Dinten ieu maksud kami nyaeta ngalamar putri bapa sareng ibu kanggo dijadikan padamping hirup putra kami. Kusalabah karuhmatan kami mugia permohonan ieu tiasa ditampi ku sumangat anu lega. Mugi-mugi ieu janten jalan pikeun ngahijikeun silaturahmi sareng ngawangun kulawarga anu sakinah mawadah warahmah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Pak Fadli salaku perwakilan keluarga calon pengantin lelaki. Sataresna wilujeng sumping di keluarga calon pengantin pameget anu kapihatur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nyarioskeun rasa nuhun ka keluarga gede di pihak pengantin lalaki anu parantos sumping kuniat hadir. Kasumpingan bapa sareng ibu oge putra bapa kami tanti kalayang dua leungeun terbuka sareng hate anu tulus. Alhamdulillah kami ngerasa ngahormat karena niat hadir pikeun ngawidian putri kami. Insya Allah kurang sampai kalayan rasa syukur permohonan ieu mugi-mugi niat mulia ieu kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngarengetkeun hubungan keluarga urang sadayana. Mugi-mugi aranjeunna tiasa nglawan keluarga anu harmonis silih lengkepan sareng salawasna dina pangayoman Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Pak Dwiki salaku wakil keluarga panganten pamageut. Ayeuna urang bakal ngalaksanakeun upacara seserahan. Ieu seserahan ngandung makna komitmen sareng tanggung jawab di pihak pengantin lalaki ka pengantin awewe. Sareng seserahan ieu oge marupa simbol ikhlas sareng sukabunga ti pihak lalaki ka pihak awewe.
Matur nuwun kanggo wajingan anu parantos dipasihkeun. Mugia tiasa janten dituduh dina ngalaksanakeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Ayeuna waktuna prosesi ijab kabul ieu bagian anu paling penting dina acara pernikahan di mana pengantin bakal mengucapkan janji suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isuk-isuk menuju sore jam ieu kawinan Saudara Fauzi Andika Bayangkara, putra dari Bapak Rizky Abdul Fadli jeung Rosidah Eka Putranti, putri dari Bapak Dwiki Surya Firansyah. Salamena hayu atuh abdi ngenalkan diri. Abdi dari Abian Nafi A penghulu di kecamatan Dieu. Oke, ayo urang pamitan. Mimiti kuring pariksa kompleteness tina file heula nya. Nah, halaras anjeun namina Fauzi Andika Bayangkara, putra dari Bapak Fadli. Bapakna Fauzi. Nah, halaras anjeun bakal nikah sareng awewe anu namina Rosidah Eka Putranti. Bapak saha? Bapakna. Oh, Bapak Duki. Oke. Iya cincin nanya. Oke. Iya. Oke. Ayo orang meminta. Anu mimiti hayu atuh pambicaan kamanihnya. Oke. Bapak Duki, anjeun bakal nyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun anjeun ka Rosidah Eka Putranti, putri kandung abdi, ku mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas 10 gram dibayar kota. Oke Pak? Oke. Begitu nah, ikan Mas Fauzi jawabna bakal tarifna abdi tarima nikahkeun jeung kawina Rosidah Eka Putranti binti Bapak Dwiki ku mas kawin saperangkat alat sholat, cincin emas 10 gram dibayar kontan. Oke? Nah, tapi anjeun kedah nyandaknya hiji napasnya. Sabab lamun henteu perjanjian nikah moal valid. Oke? Oke. Hoyong nyobian latihan heula. Hoyong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun Rosidah Eka Putranti, anak kandung Bapak, mas kawin saperangkat alat sholat, sareng cincin emas 10 gram dibayar kontan. Abdi tarima nikah jeung kawina Rosidah Eka Putranti binti Dwiki Surya Firansyah, mas kawin saperangkat alat sholat 10 gram emas. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun Rosidah Eka Putranti, anak kandung anjeun, ku mas kawin saperangkat alat sholat, cincin emas 10 gram dibayar kontan. Abdi tarima nikah jeung kawina Rosidah Eka Putranti binti Dwiki Surya Firansyah, ku mas kawin saperangkat alat sholat, cincin emas 10 gram dibayar kontan. Maha saksi sah? Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a barak bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatu Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma ja'al hadzal aqda 'aqdan mubarakan ma'suman wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khishaman
wa khifihima mu'natad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengantin wanita dipersilahkan masuk ke dalam alat pernikahan. Maju, mendekatkan. Laku dibayun, urang bakal ngalaksanakeun penandatanganan dokumen sareng buku nikah. Ieu merupakan bukti resmi tina akad nu parantos dilaksanakeun. Leres pisan, ieu tanda yang pernikahan ieu gesah secara hukum, agama, jeung negara. Mangga dipersilakan kanggo prosesi ieu. Bakal dilaksanakan serah terima mahar sareng tukar cincin. Ieu minangka tanda cinta sareng komitmen antara sepasangan pengantin. Cincin minangka lambang cinta anu teu aya tuntunangan. Mugia tiasa ngahajikan pasangan hidup cinta nu langgeng. Mangga dilaksanakan. Lanjut. Lihat, tempelin tangannya yang ada cincinnya. Saterusna urang bakal ngadungdukeun nasihat pernikahan anu bakal dibawakan ku Bapak Penghulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah mangrupikeun amanah anu suci sareng mangrupikeun sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikeun ngalaggengkeun kahirupan manusia anu sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng poe kawinan mangrupakeun acara utama dina seri kahirupan manusia. Acara kontrak nikah disaksikeun ku Allah Subhanahu wa taala, malaikatna. Naha dinyatakan sah atau henteu wali disaksian ku baraya jeung direkam ku pejabat negara. Kontrak nikah nyaeta kasapukan mulia anu diucapkan anu dina Al-Qur'an disebut Quran surat 4 ayat 21. Disebutkan kontrak nikah teh pondok tapi ngandung harti pisan jero sabab hartina masrahkeun tanggung jawab ti wali kala salaki hareup nu tengan lumaku di dunia ieu tapi tanggung jawab nu ngahotal Allah Subhanahu wa taala. Sahantena ayat 3 kewajiban ananda ka pamajikan ananda anu kahiji nyaeta ngayomi. Nyaeta mere katentreman moral jeung pangrojon batin ka pamajikan anjeun. Nu kadua nyaeta ngayani. Nyaeta mere pangrojong material ka manehna. Jeung katilu ngarti.
nyaeta ngabentuk jeung nyadiakeun tuntunan hirup anu luyu jeung sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieun ka Allah sareng nyarioskeun kecap anu leres anjeunna bakal ngabenerkeun lampah anjeun sareng bakal mupus dosa anjeun sareng saha wae anu nurut ka Allah sareng utusanna teras anjeunna leres-leres nampi ka bagjaan anu ageng. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kaputra panganten awewe sanggeus kawinan ieu ananda geus robah kawas poe samenanya. Ananda geus jadi milik salaki, geus jadi tanggung jawab pinuh salaki ananda. Kewajiban ananda nyaeta ngabekti, ngaladeni jeung ngalayanan. Ananda mangrupikeun pamimpin rumah tangga sareng bakal nangtoskeun seueur ngeunaan naon anu bakal janten rumah tangga kaluarga. Eta bakal janten surga anu keren pikeun saha wae anu mampir. Atanapi eta bakal janten bara anu nyeureut pikeun saha wae anu leuweung. Muga-muga Allah ngampulkeun dua jalma anu paberencai ngaberkahan duanana sareng muga-muga Allah ningkatkeun kualitas turunanana. Amin ya rabbal alamin. Ngajadikeun muka panto pikeun rahmat sumber pangaweruh jeung hikmah sarta panyadia keamanan pikeun rahayat. Anjeun duaan geus nyieun kaputusan badak dina kahirupan ieu sanajan di alam baka. Ku alasan eta teu kungsi nyerah sagarapan dina hubungan anjeun jeung Allah. Allah anu nyiptakeun jeung nyampurnakeun sakabeh isi alam. Salawasna minta pituduh jeung pituduhna. Parahu anjeun takwa setir sareng layat anjeun nyaeta Al-Qur'an sareng sunnah Nabi. Panyediaan anjeun amal teras ngirangan berat. Beung berat anjeun kasalahan hate kotor. Ngurangan beban perjalanan anjeun dina hirup ieu. Anjeun teu kedah hariwang. Salami iman anjeun nu anu teguh. Takwa sareng cinta ka Allah Subhanahu wa taala leres-leres kuat pisan. Allah daek ucapan salamat pikeun ngahontal sakinah mawadah warahmah. Kuasa eta salawasna nanya ka Allah Subhanahu wa taala anu pangaruh nyertakeun sagalana, anu kakuatan nyertakeun sagala isi alam sarta saha sagalana gumantung ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pikeun nasihat anu parantos dibisahkeun. Mugia tiasa janten bekel dina ngalaksanakeun rumah tangga anu saheulalaan. Selanjutnya untuk pihak pengantin pria dan wanita dipersilahkan keluar aula. Kedua pengantin menghadap Bapak untuk prosesi sungkeman. Bapak, mugia ditampi semah sungking putra. Dinten ieu putra nembrakeun panampian anu teu aya hinggana kana sagala rupi kadeudeuk sareng bimbingan Bapak anu weluh ngadik ngadidik ngaping siang sareng wengi dugi ka kiwari putra cakrarapi. Mugi Bapa ngajurung kusi kedua putra sing tenung jatining bagja enggoning ngambah sagara kahirupan rumah tangga. Putra nyaluh napangkonan salira ibu secara neda dihapunten tina suringin dosa sareng patran putra. Rumaos putra teh estuning teu weuleuh ngariweuhkeun sareng ngarapetkeun. Tiwangkit dikandung salimi salapan sasih, diorok ditimang dibudak. Tukdugi kakiwari abdi sawawa teu ancan kantos abdi naur pamulang tarima bete henteu kepeget ku pencan sanas. Nanging mugia ibu ninggali ngalungsurkeun
Ciat panggurahna putra seca ngambah kahirupan rumah tangga. Kalayan berdua sinarang restu ibu putra nyumprih kakaridawan ilahi. Bapak diwakil dinten iya putra seja nyirur dina kawenangan kalbu bapak. Mugia ditampilir putra petku hinus uli dugi katumarumpa ngabimbing putra lerka putra puturi. Indit petina datang gerengna putra neda panalingaan neda jia pidua mugi putra tiasa yubadana sagala rupi pancen kahirupan anu wae munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu diwangkit dinten ieu putra seja nyeruruk dina kaweningan kalbu ibu. Mugia ditampilir putra petku hinis ulah dugi kapan kurban ngabimbing putra lir ka putra pituin. Indit pentingna datang barengna putra neda pananglingaan. Neda jia pidu mugi putra tiasa yubadaan sagala rupi pancen kahirupan anu sae. Munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Sataresna urang bakal ngalakukeun upacara mincak endog. Ieu minangka lambang tina awal kahirupan anyar, di mana pasanganna rincik dina kahirupan rumah tangga. Dipersilakan untuk kedua pengantin memasuki tempat acara mincak endog. Dipersilahkan untuk pengantin pria untuk menginjak endoknya. Injek. Angkat. Dipersilakan Pindah. perempuan untuk membersihkan kaki pengantin pria. Pengantin perempuan dipersilahkan ku berdiri. Salajengna prosesi mepuskeun kena. Prosesi ieu ngandung harti dina hiji rumah tangga. Usaha pikeun sawalesna gawe bareng pikeun ngajawab atawa ngajawab masalah babarengan. Hayu urang meunangan babarengan. Oke, abdi cecah tilu kali teras teendut kena. Hiji, dua, tilu, jatuhkan. Bukannya untuk dua daya lupa. Alhamdulillah, prosesi mincak endog sareng mepeskeun kendi parantos rengse. Panganten pamaget dipiwurang diuk deui dina sela-sela. Langkung tipayun, urang bakal ngalaksanakeun upacara huap lingkung. Ieu ngandung makna saling ngahiji dina rasa, saling ngebantu dina sagalaha.
Leres pisan, mangga dipersilahkan pikun ngalaksanakan prosesi huap lingkung. Dipersilahkan ku saudara pengantin pria dan wanita untuk menyerahkan nasi kepada pengantin. Selanjutnya, pengantin pria dan wanita dipersilahkan untuk saling menyuapkan. Dipersilahkan untuk saling menyuap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayeuna urang bakal ngelaksanakeun prosesi adat Sunda, nyaeta sawer panganten. Ieu minangka lambang rezeki sareng berkah pikeun panganten anyar. Berikan untuk para tamu undangan untuk maju ke depan pelaminan. Dipersilahkan para tamu undangan untuk maju ke pelaminan. Dipersilahkan untuk kedua mempelai dan anak kedua masing-masing mempelai untuk bangun. Cacar tilu langsung buang ya. Hiji, dua, tilu. Masya Allah. Kasih lihat koinnya, kasih lihat. Bye, kasih lihat koinnya, bye. Alhamdulillah, sadaya prosesi parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Urang sami-sami ngadoakeun mugia pasangan ieu salawasna dipaparin kasajahteraan, kabahagiaan sareng berkah di Gusti Nu Maha Suci. Leres urang nutup acara ieu kalayan doa. Hatur nuhun kasadayana anu parantos hadir sareng ngalakukeun waktos kanggo milu meriahkeun ieu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para pengantin. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat bagus teman-teman semua. Mau MC-nya juga perusahaannya harus selamat gimana ya? Saya ucapkan terima kasih. Selamat untuk pengantin Fauzul Rasih dan semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Ini langsung makan aja ya. Enak banget ini makan aja gitu langsung makan. Masya Allah. Kesha apa kabar? Masya Allah. Guys ini kalian tuh sama pengantin cuma buat makan ya. Masya Allah. Nih, kalau nih pria wanita ada yang mau nyampein pesan dan kesan ya nih. Fauzi sama Rosi ada. Oke, Bos ya. Kata-kata baik. Lihat, Bos, kita prasmanan ini yang kita tunggu-tunggu, guys.